Alhamdulillah dina siang ieu memperkenalkan tanaman tumaritis, kebun tumaritis ka incu keur penerus tah ieu ki anu kadununggus umur setahun setengah teh ieu anu mau sangking teh tah ieu teh tah ieu ki lokasina ieu sejalan itu ki tah ieu teh ki tah itu aya nangka tuh nangka ya alpukat tah iki kudu apa ya tangke keur penerus abah teh iki paham gitulah ngarti abah mah can boga ka umuran tuh ki kalapa itu teh nu jajaran itunya kurang lebih batas itu teh nu ka ditu teh sekitar 25-an lah tah terus kahandap tah target abah 120 ki melak kitri kalapa teh karek 100 jumlahna tah anu buah-buahna lumayan tah ki tah ieu gawir-gawirna teh ieu di pelakan cengkeh peuteuy kalapa nangka jambu bool tah alhamdulillah tah ieu cauna kitu cau tah kaseneng iki cau tah mudah-mudahan iki bisa neruskan ya cita-cita abah rencana ya kebun tumaritis jadi wisata tani ki engke teh itu wisata tani ya rencana penggarapan insyaallah ki 4 tahun bisa memetik hasilnya ya mudah-mudahan we atuh kaumuran heula ku abah gitunya tah terus ka ditu ki jalan terus ka ditu terus jalan tah ieu pemirsa ieu parena tah teh memperkenalkeun ieu ka incu pan abah ieu geus kolot geus hampir umur sekira hampir kepala 7 ayeuna teh tah tah ieu kalapana lumayan ki ieu 2 tahun kayak 2 tahun di buahan ieu tah terus ka ditu pinuh tu tanaman kadu digawir pinuh ki aya meureun 20 tangkal mah itu bermacam-macam kadu jenisna tah anu gagal nama ieu melak jengkol ieu paeh melak tilu teh aya anu paeh tah ieu kalapana tah kieu tuh itu nangka campedak tuh itu nangka campedak tah ieu rambutan tah ieu kebon taleusna ieu mudah-mudahan iki ieu ka depananya bisa nuluykeun nya ki bisa nuluykeun ieu keur generasi tah ieu pemirsa tah tuh tanaman kalapa ki anu umur 1,5 tahun tuh umur setahun sedikit tuh